Usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Hadirin kaum muslimin muslimat anu mulia, para kiai, para asatid, para sesepuh, Bapak kepala desa, wabil khusus sahibul bait Abah Ade sekolah wargi janten wasilah urang kempel dina acara anu mulia, niat anu mulia, sejak ngagungkeun zat anu mulia, rek ngobrolkeun makhlukna Kangjeng Nabi anu mulia. Muga-muga isuk jaga ninggeto urang meunang tempat anu mulia. Amin ya rabbal alamin. Kakantun kalarsan urang kasumpingan di anggota DPR, Dewan Pengajian Rutinan, perwakilan ti Balida aya, setiap blok aya, alhamdulillah. Di Pagandon aya. Masih urang ngobrolkeun Kangjeng Nabi anu mulia, moal beak-beak jigana lamun urang ngobrolkeun ngawangkongkeun kahebatan, kamuliaan, kalucuan Kangjeng Nabi. Sing horeng si mana horeng, Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi teh di negara anu cek urang kulon mah negara beling. Harita di negara mesejen mah cek beja peradaban geus aya, kamajuan geus aya. Ngan eta di tengah-tengah negara antara Persia jeung Romawi kulon entolengas. Aya lembur anu disebutna lembur beling, negara beling. Persia geus boga kamajuan, geus boga peradaban. Romawi gitu kene. Tadi tengah-tengahna aya lembur anu jauh kaditu kadieu peradaban, akhlak jeung kabiasaanna. Anak gumrang teh Nabi dilahirkeun di dinya. Nah geuning beut di Romawi tilasna Nabi Isa alaihissalam. Engke lamun Kangjeng Nabi berhasil, sok aya nu bakal nyarita bejeuna Nabi diutus di dinya teu kudu capek kari nuluykeun. Da sabab kamajuan geus ka alaman di negara nu eta. Nah geuning beut di Persia sarua kitu kene. Nu matak Nabi dibekelan sagala rupana kuat lahir tur batin, digubrakeun di negara Arab. Ari Arab teh naon ningan? Hartina Arab teh ngagelinding, ngagorolong. Lamun roda padati dimiangkeun rodana teh aroba. Aroba teh artina ngagelinding. Sabab urang Arab disebut ngagelinding sote, urang Arab mah teu bisa cicing. Cek budak sakola mah nomaden. Nomaden teh cek bahasa Australia mah teu ngajedog. Jadi urang Arab mah uncelak-uncelok. Cicing di dieu nang sabaraha bulan pindah deui. Kaayaanna gurun pasir, kabiasaanana garihal. Atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun di dinya, ku Allah dibekelan kuat lahir kuat batin. Lahirna kuat, batinna ge kuat. Sabab lamun teu kitu Nabi bakal pundungan. Pundungan dibere kari geus saeutik ninggalkeun kewajiban. Alasanana repot. Nabi mah teu aya istilah repot, mayunan kula wargi istrina ge juara 11. Tapi kacumponan sadaya. Karena 7 can ngurus lembur, can ngurus nepikeun ka Nabi disebut Nabi internasional. Diaku ku saalam jagat, dibekelan ku Allah fisik nu kuat. Fisik Nabi kuat. Malihan dina kitab Syama'il Muhammadiyah mah Nabi lamun mapak teh jiga tentara lumpang tina punduna, kejelik teh jiga urang. Geus dara rongkong ora kene. Nya fisik kuat. Kana Rasulullah ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi mah pang sampurnana fisik nya lahir nya batin.
nu matak disebut nage insan kamil teh manusia paripurna sampurna teu aya cawadeunana di rambut nepikeun ka dampal sampean kamuliaan malulu teu aya pamimpin sok korehan anu berpengaruh di alam dunia anu jiga Kangjeng Nabi biografina diingat-ingat di ngalembur ngaranna disebut tinggal tempat teu aya bisik aya nu apal jelma nu pang berpengaruh na salam dunia nu ngabandingan jiga Nabi nepi ka ayeuna ngaran Nabi teu eureun-eureun disebut nu keur sholawatan nyebut ngaran Nabi nu keur salat nyebut ngaran Nabi nu adzan nyebut ngaran doa moal didenge lamun teu dicepokan ku ngaran Nabi doa moal ditarima lamun teu dipungkasan ku nyebut ngaran Nabi matak Nabi mah komplit hayang pinter sebut ngaran Nabi sabab Nabi super pinter disebut lagi al-umi al-umi teh nyebutkeun bodoh anu nyebutkeun ka ibu-ibuan umi ari umi teh indung Nabi diberi sifat al-umi ke ibu-ibuan naon sababna ke ibu-ibuan sabab ari indung mah sok api-api teh nyaho mun ngobrol jeung budakna padahal mah nyaho halo malaikat Jibril pan keur nitah maca kana ka Kangjeng Nabi ya Muhammad Iqra baca ku anjeun kumaha jawabna ma ana bil qori kami mah teu bisa maca lain teu bisa lamun Kangjeng Nabi maca engke ucapan Nabi ngeleuwihan wahyu matak Nabi mah ngadagoan wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Nabi mah kedal lisanna teh estuning parentah ti Allah nu matak kedal Nabi sajajar jeung Quran hukumna teh mun teu kapanggih hukum tina Quran korehan tina hadis dawuhan Nabi sarua jeung Quran ngan beda ngaran hungkul halo saya yang ngomong kieu teh lu teh nyarahun we urang gaduh Kangjeng Nabi kedalisana jadi hukum teu apal dina teu aya dina Al-Qur'an korehan dina hadis teu kapanggih dina hadis panggihan dina kaul ulama sabab saripati dawuhan ulama anggar dina Quran jeung hadis teu kapanggih dina hadis panggihan dina qiyas teh perbandingan hukum model dina Quran teu aya nu ngaharamkeun sabu-sabu da kedalna ge innamal khamru teu aya innamal ganja atau innamal topi miring teu aya atau innamal sabu-sabu teu aya ayana ge innamal khamru sanyana arak lamun teu aya kedal tina Qur'ana meureun sabu-sabu teu haram mata ku ulama di teangan sisi kesamaanana ari khomer sifatna teh ngamabokkeun mabok teh kusabab nutupan akal jalma nu mabok akalna teh teu jejeg ngabeja-bejakeun rahasia ngabejer-beaskeun kekurangan nu mabok teh sabab akalna katutupan disebut khomer ibu ngangge panutup sirah disebut cek bahasa Arab khimar teh panutup tak anu sifatna sarua jeung khamar loba sabu-sabu lamun di teureui ku jelema sifatna teh jiga jalma anu geus nginum arak marabok cek budak nu sok make nama play play malah lamun katagiah teh disebutna sakau nagih awakna teh taku sabab aya karakter sifat anu sarua jeung homer matak sabu-sabu diharamkeun malah aya nu tadina halal lamun sifatna sarua jeung arak diharamkeun naon dahar lamun jadi mabok haram saking ku seueuh teuing nepikeun ka ngagolepak mabok peuteui misalnya ngaji ga di matak mabok mah teu beunang nepikeun ka geus kakeleyepan hayeuh we teu eureun-eureun geus kagigir golepak yang hunjar teh geus huru disanggunjarkeun anger we can geus mata kuring mah di mana-mana ngaji taralila 50 menit sok we rarasakeun geus teu puguh rarasaan lain teu kuat ngomong 2 jam sanggup ngan jeung naon gunana dahar loba ting makalah kaperkaan mending saeutik-saeutik isukan teh padahar deui pan sono deui we jeung kuringna teu pati capek mikir marban teu mikir ari ngaji aya mendingan ngaji di lemur batur teu pati mikir babalikan ieu balik rada ieu rada penting maksudna
ngumpulna gede merep gitu merep segala rupa anu matak jadi mabok haram mabok inuman haram mabok janda nyebut janda terjadi mabok janda terjadi pokoknya mah eta teh disebutna qiyas jadi opat hukum nu dipakai hiji Quran dua hadis tilu ijma teh kesepakatan konsensus para ulama cek ulama nu kitu teu beunang nurut eueuh dalil tina kias teangan tina ijma teangan tina kias saportos nyiaskeun arak ka sabu-sabu ka ganja ka dahareun nu matak mabok nu halal bisa jadi haram lamun efekna goreng kadu apal kadu bisa jadi haram ke sebagian manusia sabab aya jalma nu dicaret ngadahar kadu cek dokter kadu matong di dahar komo cangkangna daging cek dokter kade mama aja matong ada daging bisik darahna luhur darah tinggi teh atau kanggu kade nu asingna urat aruh urat asing tak haram sote lain haram cek agama aya haram aridi cek bahasa santri mah haram anu anyar hukumna haram tapi teu kaitan jeung syariat teu dosa lamun anu darah tinggi ngadahar daging ngan balukna cilaka ka awak nyilakakeun awak haram lain ngadaharna haram teh halo cek dokter wayahna kumargi kasawat panyawat asing urat tong ngadahar kanggungna mah teu haram celebak di dahar teu haram ngan ku sabab nyilakakeun awak teu ngajaga kasehatan haram ku sabab ngabalokakeun cilakana apanan walatun ku bi aidikum ila tahluka udun pang aneh-aneh dagang di alam dunia udun ongkoh dijual tapi disingsieunan pan sok aya tulisanna rokok membunuhmu bukan membunuhku disingsieunan tapi dijual pan aneh lumatak tanda tanya gede henteu haram keur kasabagean haram keur kasabagean kuring bawa kitab khusus ngaranna Nuzhatul Afham fi mas'alatid dukhon karangan Syekh Hamid Al-Pacitani urang Pacitan sakieu tebalna khusus ngebahas udud jadi henteu mutlak haram jadi entah mencerang lah mun Ustaz keur anu boga dalil Ustaz udud bisa haram keur kasabagean bisa halal keur kasabagean halal om jadi henteu mutlak maksudna henteu pasti haram tah eta sumberna mah angger we tina Quran jeung hadis urang ibadah dimimit ti A nepikeun ka Z tek nepikeun ka bengek Quran jeung hadis teangan gerakan ruku tina Quran moal kapanggih manggihna gerakan ruku mah tina hadis teangan fardu wudu tina hadis moal kapanggih furudul wudu isitatun al awalu an-niyatu atsani ghuslul wajhi atsalitsu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini fardu wudu teh genep hiji niat dua ngabasuh pamenteu nu tilu ngabasuh tangan nepi ka sikut lamun istri ngangge acukna rada metit kade wayahna wuduna buka wae lah bisakeun sakit masuk aya nu teu bisa nepikeun ka sikut di kumahna lamun nepi ka dieu kade teu sah lamun teu sah wuduna teu sah salatna lamun teu sah salatna atuh nya can kahitung salat da persyaratan keur ngesahkeun salatna ge terjadi cek bahasa budak mate kaci cek kurang cina cek model lain ngalamar jadi karyawan di garmen pan aya persyaratan kudu ngumpulkeun kakak jeung adi mun aya kudu ngumpulkeun KTP anak dan persyaratanana teu kacumponan kakakna mah aya ngan KTP-na eueuh ya gitu nih atau dikumpulkan ke bagian personalia nanti teh dikumpulkan cek personalia aduh ayana ibu eteh
teka tampi margi persyaratanana kira atuh supe arsip teh dikalumarikeun tapi maksa digawe mulai Senin geus mangkat batu mamangkat jam 6 5 jam 4 geus nagong batur jam 4 barali 5 jam 7 kakara inca batur eueuh lembur mun nyokot jeung desa-desanya anak poe Sabtu minta gaji digaji mah moal da teu kahitung karyawan geuning teu kahitung karyawan apanan persyaratanana teu cukup urang ibadah ge kitu ta fardu wudu teh teu aya dina hadisna eta mah meunang nyaripatikeun dawuhan ulama rukun salat 17 meunang ngaracik para ulama saripatina mah anggar mulungan tina Quran jeung hadis Nabi lamun salat aya niatan berarti niat paling utama Nabi lamun salat ngadeg tapi ditingali di detenan dina riwayat kakabeungan Nabi salat fardu mah ngadeg salat sunah mah cali oh berarti ngadeg mah teu wajib lamun salat sunnah jadi lamun urang keur tahajud keur tunduh hoream diuk teu naon masih keur waras oge ari salat wajib mah kudu nangtung kajaba lamun teu kuat nangtung misalkan kami mah lamun nangtung sok dedali began sok sanguir jeung pangsalatan-pangsalatan diuk teu naon boro-boro ning diuk kami mah sasakene ulin sok kakaliwangan ngagoler nang karakna ari wetan mana pasarua berarti jeung di blok kumis ngetan ka ditu sirahna ya aturan mimiti mah aturan mimiti sirahna dina paling wetan kena ganjal ku bantal cenah neuteub ka kiblat salatna lamun bari sare teu bisa asam cakna we rek nyanggigir mangga erek nang kuban kira-kira misalkeun auzubillah min dzalik dina tonggongna bisul hungkul misalkeun nang kuban teu nu teu beunang teh tidur salat sambil telentang bae ngarti udah ninonya eta mah lamun salat wajib salat sunah mah bebas erek bari ngagoler mangga kajeun waras oge ngan ceuk ulama dina kitab fikih lamun salat sunnah urang bari diuk meureun lain meureun ganjaranana setengahna tinu nangtung ganjaranana lamun nangtung 100 diskon 50 lamun nyanggigir salawe lamun sangeunana nya 10 lah 10 atau lamun samecakna 5 tak eta kitu teh meunang nyaripatikeun ngaracik para ulama di mana mulunganana tina Quran jeung hadis urang mah geus kariam teu kudu neangan ku sorangan bisik salah nu matak wajib ngilu salah sahiji pendapat ulama anu opat tina prak-prakan ibadah bade Syafi'i mangga bade Maliki mangga Hambali Hanafi teh sawios asal apal mana nu dituturkeun tong dicampur-campur teu beunang dicampur-campur dina ibadah heso teh ngeunah lamun dicampur ari ibadah mah teu beunang rata mikir saya pikir nu dicampur-campur teh model kieu cara wudu Imam Malik jeung Imam Syafi'i beda Imam Syafi'i mah wuduna cukup baseuh cekap upami baseuh misalkan urang umpah pamenteu baseuh hungkul cekap teu kedah digosok jadi lamun urang wudu hoream ancolongkeun we beungeut kana apa buluk 3 kali cek Imam Syafi'i kaci ngarti teh ngumpah leungeun hoream kami mangga banjuranna kari ancolongkeun leungeun kana bak asal bakna caina loba leuwih ti 2 kula 1 2 3 cek Imam Syafi'i kami mah ceulina gitu ieu teu keuyeung nu sabenerna kali liwatkeun kana cai malah lamun urang hayang wuduna tereh di bedeng lamun wuduna di bedeng kita teu wajib tartib apanan wujud teh fardu wudu nu terakhir teh tar nu heula diheulakeun nu pandeuri ari di bedeng mah teu wajib tartib atuh rek tartib kumaha hese
misalkan aduh imai Korea main ngomong sekalian we bari kendok celek kana saksa kana sasak langsung jelang begitu awak napal kana cair langsungnya nawaitul wudu blubuk hanjat ka darat gesah wudu tinggal cong salat. Jadi tartib ada dina tak Imam Syafi'i man teu wajib digosok, Imam Malik wajib digosok, namun umpama wajib digosok diimetan batas wajib dibasuh tina pamunteut ti luhur sa batas tempat keluar rambut badieta. Lamun di pinggirna batas cepit, di hamparna batas gadong. Ieu wajib basuh. Lamun tinggaleun aya nu teu kapumar eta teu sah. Misalkeun breh ngaca, geuning aya keneh wedak nu can palir. Bisa kene satepat di dieu. Wajib balikan deui, wajib. Lamun urang wuduna make cincin anu seret, wajib dirobahkeun ame cai asup. Tak Imam Malik mah rada rewel wuduna. Nu matak paantal kulit jeung lain muhrim teu batal sabab wuduna berat. Cek Imam Malik geus lah. Bisik maneh hoream deui wudu paantal kulit jeung lain muhrim teu batal ceuk kami mah. Ari cek Imam Syafi'i, ari cek kami mah batal, da wudu kami mah babari. Ari ancolom-ancolomkeun we beungeun kana. Ari dar teh dicampur. Ari wudu na make Imam Syafi'i nu babari. Anu diancolom-ancolom teh adina teh pantel kulit jeung lain muhrim cek urang teh ada cek Imam Malik mah teu batal imah nyokot teh cek Imam Malik ari ngabatalkeun wuduna nyokot pendapat Imam maka cek duanana salatna teu kaci mun cek basa urang mah cek Imam Syafi'i mane Malikna ari wudu nyokot nu aing ari batal nyokot nu Imam Malik cek Imam Malik heueuh saya teh Malikna doclo saya tahu hari wudu nyokot nu babari hari pantal kulit nyokot nu aing jing cekewel kabeh ge ta salatna cek Imam Malik cekewel cek Imam Syafi'i cekewel ta eta nu ngaran campur ari pindah-pindah mah beunang asalnya model kieu kami mah lohor rek nyokot madhab Imam Abu Hanifah timimiti wudu nepikeun ka uluk salam ka asup tek-tek jeung bengek batal salatna nying hareup kiblatna sagala rupana cek Imam Abu Hanifah. Asar mah kami hayang ngajakan make pendapat Imam Malik timimiti wudu nepi ka salam. Maghrib mereka cakar nyokot Imam Syafi'i deui ame babari malah sapaket ngaranna beunang eta halo anjing mah lieur ngaranca saeutik deui mikir Bismillahirrahmanirrahim besok ngareng ngapulan ngareng ngomong ngaji atahan mulanya sakitu geus asa ge ngareng udah di pasar mengaji ata udah mau asa karya andana tong loba teuing bisik no sekolah bisik mabok jam 10 balik keling pergi jam 10 Bismillahirrahmanirrahim kemana ini rumah ayat apa ira wa qala lan tos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kathurat nalikane akeh nalika loba opo dzunubu ahadikum pirang dosa salah sahiji aranjeun fal yastaghfir mangka gerang ngahampura maka gerang minta hampura si ahad si eta jalma Allah ka Gusti Allah. Al istighfaru ari istighfar. Yaqulu eta nadahar istighfar adzunuba kana pirang-pirang dosa. Kama seperti perkara takulu nu geus ngadah nu bakal ngadahar naon anaru seuneu al hatoba kana kayu kana suluh al yabisa anu garing
gambaran cek Nabi analogina istighfar teh bisa ngahancurkeun dosa jika seuneu ngaduruk kayu nu garing lamun istighfarna nyaan tak sing nyaan menta hampurana sing jika orang sasadu ka tatangga dume urang can bisa bayar hutang Cuk, hampura duit mah hayangan bapak budak hayang kalah beli udun hampura sing jiga kitu sing jiga era lamun urang can bisa mayar hutang wa qalat jeung geus ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfar ari lobana menta hampura tajlibu eta narik arizqa kana rizki kumaha lamun istighfarna hayeuh-hayeuh wae dosana geus laput manten geus leungit manten geus lunas istighfarna tuluy-tuluyan wae tajlibur rizqa eta bisa ngalobakeun narik rezeki rezeki syarat istighfar apana dina Qur'an anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidror wa yumdidkum bi amwalin wa banin ku sabab istighfar Allah bakal ngajebarkeun ka arajan rizki jeung budak hayang boga budak istighfar sing nyaan bari ikhtiar ongko istighfar bagi teh ikhtiar mal meunang bah momon istighfar we mal boga kudu aya ikhtiar lahir ikhtiar batin jadi hayang loba rezeki teu kudu wirid-wirid nu ararane sok aya tamu teh kamari mah tibah ditu tibah eta cenah teh kuring teh ditatagih we hutang sing teh tulus cenah nyuhunkeun wiridan kangge bayar hutang sing teh duit ge bayar hutang mah lain ku wiridan ya cenah ampe seueur rezeki sing teh Pak ari sebenarnya mah wirid teh ngelingkeun urang ka Gusti Allah sing nyambung carana nyambung kurupa-rupa cara, kurupa-rupa kedal, kurupa-rupa bacaan. Da sebenarnya mah teu kudu nu arane. Biasana Bapak sok wirid naon? Cenah abdi maresep sholawat. Eta we geus. Sholawat singnya. Cenah kena Kangjeng Nabi teh beunghar. Cenah ning Kangjeng Nabi mah teu gaduna naon? Ari beunghar teh maksudna geus teu butuh nu sejen. Halo? Tangke lamun urang seueur sholawat bakal kateurehan sifat Nabi. Dina teu bogana moal gugulunuk dina bogana ge moal asa beunghar ku harta sabab al ghina ari kabeungharan teh dititipkeun asa cukup dina hati cenah abdi teu kedah wiridan sholawat ge nu geus biasa ampe geus napel ongkoh cing lamun anyar deui mah kana teh hese napelkeunana ari urang mah sok hayang nu araranehnya hayang jang-jawokan sumana jang-jawokan aya bahasa Jawaan aya nu peli-pelian teh tiri-tiri si jabang bayi kedadian saking banyune peli coba punang coba ari dibere bismillah mah bismillah baheula mah bismillah bisa ngaleungit tuh daun bismillahirrahmanirrahim leungit teu aneh baheula pokoknya jeung geus ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru sing loba aranjeun ngalobakeun minal istighfar tina menta hampura faman maka sing sajalmana aktsara eta ngalobakeun minhu tina istighfar ja'ala maka ngajadikeun Allah Gusti Allah lahu pikeun eta jalma mingkuli ghammin tina saban kasusah wahammin sareng kapusing farojan kana kabunga jalma ngalobakeun istighfar maloba kapusing warozaqahu jeung maparin rizki Allah ka eta jalma min haitsu tina saarah layah tasibu anu teu kaitung layah tasibu teh bisa aya nyebutkeun teu disangka air nyebutkeun teh kaitung jadi tidak diprediksi rezekina teh ujug-ujug ujug-ujug kacumponan ieu kacumponan kitu lamun loba istighfar di samping urang sing yakin
Astagfirullahaladzim. Tuh itu sing jadi rutinitas anu teu kudu dibatas anu urang mah sok diijin mun berjamaah istighfar 4 kali sok dilepekeun teh salobat teh mun teh kalepasan biasana 3 4 biasana 3 4 mun diijin istighfar teh ari Allah mah mereka urang tara izin ijiran urang mah sok diijin salat diijin tuluy istighfar diinjir sodako padahal Allah mere tara injiran termasuk lamun urang hayang dijebarkeun rezeki nu bi warazaqahu min haitsu la yahtasib diberi rezeki anu teu disangka-sangka nu disangka kapuhan boga donggal bulan narima gaji di samping eta aya rezeki anu teu disangka sabab nu disangka mah sakitu-kitu ada gaji meutik nu gedekeun mah daging gede mana gaji jeung daging mun urang ngandalkeun gaji ngan saeutik mending kan ngandalkeun jeung tulang-tulang tah ieu mah kangge sepuh sing loba istighfar waduh ieu budak biayaana istighfar budak sarua ya Allah mun haya tong nyusakeun ti kolot istighfar ikhtiar batin mata sing karunya ka kolot capek ngurus budak yang anehna kuring pernah mariksa HP eueuh nu wallpaperna kolot artis kabeh si Dilan sangarana si Dilan ngaranna si Dilan aslina hah Iqbal hukumnya apa wallpaper gambar di nu HP teh Iqbal Ramadan si jelema sok mere rezeki ka maneh tara sok mamelikeun pulsa ka maneh tara nah ditapolkeun harasep we jeung teh nahalin bapa maneh nu ditapolkeun bapa maneh mah ngabiayaan meuli pulsa Mang Malik teh seureum mikir sateh mamelikeun HP nah nu ditapolkeun beungeun si ieu sakitu si Iqbal mending urang Indonesia si Lee Ho kan sa Leminho orang mana teh kenal eta kenal boga nomor WA na fungsi amplop eta ditaplokkeun dina gambar HP si Leminho jelema teh teh gablon si Wongho tapelkeun dina HP jalma nu gede jasana kamari indung ngomong gambar bapak ieu masih Leminho si Iqbal nu awewe nu lalaki si Lumayana awas podol tuh anu garede jasana kolot nu gede jasana saya teh ngurus budak nepi ka sagede urang teh lu hitung-hitungnya kamu mun kadedeuna teh bapak kami usahakeun kami tapi keun hayang boga HP inget lanjut ke pitu kali tangi di tajongan pantok ame inget ka jasana apana cek Allah mal kahitung syukur lamun teu syukur ka jalma nu jadi sabab datangna anishkurli wali walidai syukuran ka kami jeung ka jalma nu jadi sabab datangna rezeki nu pokona ilung jeung tadi antara ikhtiar na rezeki teh maca istighfar we sehingga teu aya halangan teman nuju pamengan kene istighfar kajaba lamun urang wiridna maca Quran teu beunang kartos ya kartos sukan ngaji deui nu ayeuna mah geus poho teh nya sampai kuring teh mikir deui isukanna di Pak Haji Opik tapi na kitu bun kami belum saling gede di bawah lagi biasa udah di pamas pembarisaan padahal menyantinya waktu itu api-api tas be subhan